Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Gara-gara si abang terasup dari kurang dijangkitkan. Bayalah, belum diberi nyawa masih ambu. Bukan weh meuli. Abah kan pagawean teh sare, jeung sare. Ini pagawean pisan da ambo teh atuh hayang duit, hayang beli kosmetik, beli parabotan, beli beas, beli tiung da lieur atuh ai si abah gaweanna sare wae mah lieur kana ambunana oge. Ih, ni eueuh gak da nyaho kieu mah aing gan salaki. Ni lieur kana jangar. Temu itu kene tos kuku lutut. Rek amak-amakan kumaha, abang geus sabulan teu mane duit ka abu, teu gawe. Sabar atuh nyambu. Sabar pokona hari ieu kudu aya duit 1 juta. Amun eueuh abu mah minta diserahkeun rek balik ka kolot. Bu atuh bu, kela. Aing minta diserahkeun. Duit 1 juta di mana? Duh. Duit 1 juta di mana? Anjing kamu suka. Geus eueuh. Pokona kudu kamu mah teh hayang nyoho kudu meunang 1 juta. Itu kok si Abah. Bah, dia bah. Mang Arsa kebetulan. Di mana bah? Menirusuh. Sering teh masalah. Ek minta tulung ka Mang Arsa. Ek minta tulung naon para-para bah. Mang teh butuh duit 1 juta. Waduh. We ieu mah si Ambu minta diserahkeun. Hah? Minta diserahkeun? Tuluikeun we ku urang bah. Buru atuh urang keur butuh duit ye. 1 juta we dang kege digantian. Kumaha bah ieu mah keur meuli domba. Bae atuh da moal lila 2 tahun jadi lunasan. Atuh 2 tahun mah dek zaman mana? Kan kita teman, Mang. Buru atuh da moal lila. Lilanya bah ieu mah keur meuli domba. Ya atuh Mang kage digantian. Mang. Juga ada yang kita ngomong belenyo we. Ambo. Dah duit teh. Abang menang duit gitu atau apa? Gitu abang menang duit kan jadi ambo teh bahagia. Dasar awewe minta duit kan. Abah rek sare deui. Juga rek sare mah. Satu menitkeun bae da ai boga duit mah. Boga duit abah rek belanja. 1 2 1 juta. Masih ambo. Dan aya mudah-mudahan jalanna laku. Assalamualaikum, itu Bu Mina Ambu. Waalaikumsalam. Saya. Tapi itu anak buah si abang Ambu. Tuh, dia ayak kosmetik anyar, halus. Wah, maknya. Anak buahnya si abang Deblo. Kamana si abang Deblo? Si abang teh gering. Ambu rorong beheun manahun. Hah? Rorong beheun manahun? Atuh kudu dioperasi meureun. Henteu ambu ngan teu bisa disapa tungku. Mana anak ka dieu kosmetikna?
ieu bedak numpang alusna ambu. Alus kumaha bang? Tah ieu mun bedak teh dipake bakal awet ieu teh. Promosina teh sarua juga si Debro. Itu udah siapa guruan atuh ambu. Ieu teh sabaraha? Kamu mah pek lah 500.000. Nah, 500.000 dapat eta mah amu meuli si abang ku 50.000. Kiraku 50.000. Nya beneran. Ya sok lah bayar 50.000. Itu atuh bang jualan teh. Jadi ambu meuli wae. Ya sok bu ya. Dan jual kabeh 1 jutaan. Ini mahal-mahal deui 1 juta pas eta ge ambu ngaborong si abang Deblok. Itu 1 jutaan, kabehna kan ambu mah langganan. Jadi 100.000 kabehna. Sok we tanyakeun ka si abang. Atuh ambu abis kudu aya bagian. Ya sok atuh ku ambu dibere leuwihna 25.000 jang abang ongkos balik. Pokona mun abang ieu dibikeun 125.000, ku ambu mun abang boga barang naon ge ku ambu dibeli, diborong. Ya sok atuh bayar Bu. Kudu dipadalieun ieu teh. Tah. Nuhun ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha, tetahin oge darah rebo kabeh. Maknya sekilo bana ieu kosmetik 100.000. Gituin coba amu boga kosmetik. Aduh. Jual kosmetik loba. Dari duitnya kursak ieu. Sambayalah daripada teu dahar.